Ya mak, Menilila siapa di tita sakit oge. coba atuh mak. Hari ke anaknya tong sentak senghor teuing. Contoh terus ini kita Willy. Ke anaknya meni lemah lembut teh. Mana ayah sentak senghor juga emak. Eta mah dina hareupeun kamera we. Satu kageun mah sarua we jeung emak. Budakna noyod mah hijemel ya yang wadukna. Moal mungkin mak. Sakitu bageurna sini kita Willy mah ke anak. Ngaranan curak carek ke anak teh siga nu palaur sini kita mah. Teuing atuh. Memasak resep ka sini kita teh. Aha. Korek. Emang mah pernah panggih? Pernah. Koret kumaha gitu? Eta we di pentas salakina teh teu dibikeun. Pernaon mah? Iya, geus budak beurit. Loba beurit sugan mah? Heueuh, hubung mah sing tarolong. Paehan atuh mak. Heueuh, pan arek eta oge, arek dipodean ku aing oge. Kunaon maneh? Lapar. Nyada ah tadi lapar mah. Heeh arek. Dar jeung naon mak? Sae nanyakeun daang jeung naon. Kos nu sok mere resiko we. Tong sok loba tatanya daang jeung naon. Daang sayana. Naon anu geus diayakeun ku kolot. Naon mak? Ieu tempe anu di dieu teh kamenakeun. Iya dicakat. Nah ari sia sok tarata tanya heula ari rek cakat cokot teh. Kancek mah ge tong sok loba tatanya. Jaang we nu aya. Mana kita nu di dieu teh ngahaja. Ku aing teh dipisahkeun. Nah kunaon deui maka dipisahkeun? Geus dipurulukan racun jang beurit. Bruh. Teh Iting dagang baso rusuk, boga wahon katingang batu. Ini peuting balikna isuk, awewe nahaon gawe model kitu. Hayam kate bisa main catur, kawamena nek masang banner. Menita lete kana hirup batur, ari hirup manehna can bener. Mang Ajid masang toa, na waktu kukur sisi walungan. Lain ijid atau ngewa, ngan saukur hayang ngelingan. Nyen sirup dina buah lontar, nyen imah duitnya seeutik keneh. Ari hirup tong sok loba komentar. Dadang mah tara minta ka maneh. Melak toge di sisi gombong, kacileunyi jeung Mang Kohar. Karek sakitu ge geus sombong, komodi mun geus dibere beunghar. Mani sabuk kulitna lentur, Mang Ihsan dagang cakwe. Mani sibuk uruskan hirup batur, katemu pisan eueuh gawe. Bruh. Ari ojo asa asli rarabi teh. Naon kitu ceuk? Eta we asa can ketemu ka beuli naon. Ieu mah ge masih ngontrak. Padahal salaki unggal poe gawe. Ah, mahikeur dahar jeung kabutuhan ge geus alhamdulillah abi mah ceuk. Lain kitu. Atuh meuli we, ceuk ali-ali wae mah. Sangkan awak teh ketemu ginding, piraku teu mampu. Yo, marah teu gulu kitu eta wa. Arabi we geus lila. Ari taun can boga naon. Ah, lain teu hayang ceuk. Can aya we keur meulina. Tuh tempong awak abdi mah tos ginding kieu. Nah teu kabita. Yo, pamajikan ginding mah sing cirining hirupna sejahtera. Piraku. Make sagala piraku. Eta hirup aja can sejahtera najan geus ginding oge. Sok saha? Buktina cuma dicanung. Bruh. Hiji dua tilu. Sing cirining hirupna senjata. Saya senjata. Cecengiraan sorangan sia mah. Bae atuh mak. Kos teu pernah ngora we. Keur naon kitu maneh eta? Keur chatting. Setting jeung ka bawah lain. Budak zaman ada mah chatting. Mak mah ieu baheula jeung ka bogoh teh susuratan. Wah, heueuh nya. Heeh. Bari susulumputan ngirim suratna oge. Da bisi kanyahoan ku kolot. Nah. Pan ka bogoh emakna. Ulahun wara bobogohan ku kolotna. Oh. Tah hiji mangsa mah surat ieu mah teh kepanggihun ku bapakna. Hah? Jadi nu nampana teh bapana gitu. Heeh. Ih, terus meureun kumaha? Nya ngamek lah. Tapi masih bobogohan. Nya henteu lah dititah putus. Oh. Tapi mama najan geus putus oge masih keneh nuluy. Uluy. Heeh. Nuluy naon, Mak? Nuluy bobogohan jeung bapana. Mi, naon alasan Umi lamun pasea jeung salaki tara dijieun status? Percuma malayan peduli. Naon alasan Umi lamun gering tara dijieun status? Moal matak cager.
Kunaon Umi tara pamer duit dina status? Era ku Rapi Ahmad. Mi, kunaon Umi lamun aya kasusah tari dijieun status? Nu hiji dari ka Umi bisi emprak. Bruh. Ari nu gelo wajib puasa teh nya. Nya henteu atuh, da puasa mah wajib sote keur nu geus balik jeung berakal. Sedengkeun panumuru mah teu berakal. Lamun dina puasana oge teu sahari teh eling mah. Oh, gitu. Nya heueuh atuh. Emang kunaon gitu? Ah henteu nanya we. Oh. Lain ce, abi teh ngasakan sayur itu loba, hayang teu? Nya hayang atuh. Oh, heueuh atuh ari hayang mah. Ke dianterannya lamun geus deukeut ka magrib. Atuh ayeuna we anterkeunana arah di dahar ka salaki abdi. Hor, nata puasanya. Ah, pamoal sah lain lamun puasa oge. Nah kumaha gitu? Pan teu eling salaki abdi mah. Ah, teu eling kumaha ieu teh? Eta we geus sataun bung gawe. Cek, Euy, kamana wae tara bijil? aya di ieu mah. Sayun alat bijil teh. Make kudu sieun naon? Sieun aya nu ngejam duit. Bejana kamari geus meuli emas, tapi mana ning teu katempo? Ah, da teh hayang ketemu ku batur. Ari eta rek ka mana atuh? Dek miceun ieu tah. Miceun naon kitu? Miceun gengsi. Ari oce ku naon sok ngabaeudan teu pugu. Si gawe abdi teh sok ngalapahkeun teu bener. Ari aya kasus tah mah rasakeun ku nyalira. Da geuning lamun keur meunang milik oge. Sok dihakar ke sorangan. Piraku ari meunang kasusah kudu dibagi-bagi ka batur. Hakan ku sorangan. Bruh. Mi, tata rucingan Mi. Naon bahasa Arabna teu kawin-kawin? Dilaku. Mi, lamun bahasa Cina na kaditu kadieu naon? Ciling cingcat. Lamun bahasa Jepang na ngodok pesak naon? Koko robet. Hiji deui. Lamun bahasa Arabna mabuk perjalanan naon Mi? Sok olab. Perasaan mah satara usaha. Tapi asa mineng katingali balanja. Naon cek nyinir. Kenapa tuh balanja wae mah daripada jika cek gawe we unggal poe ari beugah henteu. Ripuh ah.